Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ahsan Rukmanda, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun anggaran 2021. Nomor UKG 20150290297799. NIM PPG 20157779. Prodi Bahasa Sunda LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dipiharep pisan kangge muka kamera salami pembelajaran. Jinten ulah ditutup. Lulu Elis Subini buka kamerana. Hatur nuhun tos tiasa ngiringan bari ngabeberang we urang mah nya nu nuju saum. Ya urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sarehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pami sarehat mah. Ieu katinggalna aya 7 urang anu tos gabung, 7 urang teh sareng Bapak janten aya genep siswanya, aya genep peserta didik, aya Arini, Aas, Lulu, Elis, Winnie sareng Ajeng. Anu tiasa hadir mugia dipaparin kesehatan salawasna atuh rerencangan urang saurna aya sababaraha urang pamit telepat. Ica Jayanti saurna wargina aya nu ngantunkeun urang doakeun ku urang wargi anu ngantunkeunna mugia ditampi iman sinareng Islamna, dihapunten segala dosa perdosana. Kangge almarhum mangga doakeun ku urang kalayan macakeun Al-Fatihah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugia keluarga anu dikantunkeunna dipaparin kasabaran. Sata acan ngawitan biasa urang kawitan heula ku doa, mangga ku Winnie pimpin heula doana. Mangga aturanan. Saya agak ajar, hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Rengse hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pertemuan atanapi lawungan di dinten ayeuna ieu teh mangrupa lawungan kadua dina materi pembelajaran carpon atanapi carita pondok. Tapi satu acan kana materi utama, tah Bapak rek naros heula materi-materi anu kantos dipelajari ku urang di pertemuan atanapi lawungan kahiji. Tadina lawungan kahiji teh urang ngabahas pengertian atanapi wanganan carpon, tuluy anu kaduana ciri-ciri carpon, anu katiluna urang ngabahas hiji carpon anu judulna Angling Asih. Mangga anu tiasa masihan pendapat atanapi sawangan, naon nya anu disebut carpon teh? Saha nu bade? Anu bade nyebatkeun pengertian carpon teh naon? Saha? Mangga acungkeun tangana. Oke, dipanggil ku Bapak. Atau ditunjuk. Elis? Naon ari nu disebut carpon? Carpon nyaeta carita rekaan dina wangun lantaran anu mere kesadir nya kajadianana. Galuh caritana relatif saja, lantaran jumlah kajadianna teu rea, mungkin kana hiji
kajadian utama. Terus dicaritana biasana direka tina kajadian atau kehidupan sasapoe. Ya, nuhun Elis leres pisan. Anu disebut carpon teh nyaeta singgetan tina carita pondok. Anu mana eta carita pondok teh mangrupa carita rekaan. Tah carita rekaan biasana carpon mah si caritana teh basajan nyoko kana kahirupan sapopoe. Tah benten sareng dongeng pan ari dongeng mah cenah caritana carita anu teu asup akal jeung sajabana. Tah lamun misalkeun carita pondok mah ieu dumasar kana kahirupan sapopoe eusina basajan, alurna basajan jeung sajabana. Lajeng urang basa dina lowongan kahiji kantos ngabahas ngeunaan ciri-ciri carita pondok. Tah naon wae cenah nya ciri-ciri carita pondok teh? Aya genep. Saha anu tiasa nyebatkeun ciri-ciri Arin, hok mangga Arin. Arin sareng lulunya tilu ewang. Arin tilu, lulu tilu. Mangga Arin heula. Lulu palakuna tarea nu kalimana konflik basajan tengaran cabang sareng anu kagenepna kulantaran pondok jumlah kecapna 5.000 nepi ka 10.000 kecap atawa mun diukur ku waktu bisa beres dibaca kurang ti 30 menit Pak. Ya, mohon. Terus anu disebatkeun ku Arin, anu disebatkeun ku Lulu eta leres. Najan suara Arin rada gerebeg tadi teh sakedik, tapi intina kadinya anu disebatkeun ku Arin teh caritana biasana tunggal, tuluy nu kadua caritana aya dina hiji waktu jeung hiji tempat, anu katiluna akhir caritana biasana digantungkeun henteu tamat siga novel. Saur Lulu leres deui palakuna henteu rea, konflikna basajan, sareng henteu ngaran cabang, tuluy kulantaran pondok jumlah kecapna 5.000 nepikeun ka 10.000 kecap atawa lamun diukur ku waktu bisa beres dibaca dina waktu kurang ti 30 menit. Tah kangge ayeuna lebet kana analisis isi carpon si Angling Asih. So, kamari pan urang atos maca kantos ngabahas oge carpon nu judulna Angling Asih karya Dipa Galuh Purba. Tah, kira-kira saha wae nya tokohna? Tokoh nu aya dina carpon Angling Asih teh saha wae? Saha nu bade? Oh, ya As. As saha wae nya As? Buka heula mic-na As. Oh iya. Cep Dharma, RT Ya, Lili, Cep Dharma, RT Lili, Hansip Baron, mohon, Kadus, sareng Ook, Jang Ook. yang Ook. Tah, nu disebatkeun ku Aas eta leres. Aya Cep Dharma, aya Hansip Baron, aya RT Lili, aya Jang Ook, aya Pak Kadus sareng sadenya aya deui teu kira-kira anu katinggaleun. Oh ya, Arin. Carin. Aya RW Uloh sareng Pak Kuwu, Pak. Nah, aya RW Uloh sareng Pak Kuwu. Mohon janten tokoh-tokohna lumayan rada seueur dina Angling Asih mah. Saha anu tiasa nyebatkeun awal carita dina carpon Angling Asih?
Oh, Aas deh, mangga sok Aas. Aas hebat keren. Awal caritana aya nu tinggorowok asih maot. Tuluy nitah mayit gera indit numpak pasaran. Ari nu disangka mayit teh teu narima yen manehna maot. Nah, tak itu awal carita dina carpon angling asih cenah aya nu tinggorowok eh, asih maot asih kojor cenah kaditu nama dinu batinu mimiti bahasa anu halus nepikeun ka bahasa kasar asih pupus, asih maot, asih kojor, asih modar cenah kitu dina carponna teh. Tah, anu kadua saha anu tiasa nyebatkeun akhir carita carpon angling asih teh kumaha nya? Oke, Winnie, mangga Winnie. Akhir caritana, Cep Darma nu disangka ku masyarakat jurig teh akhirna dibela ku aparat desa. Di bejaan yen Cep Darma teh ngalaman mati suri. Nah, jadi ternyata dina akhir carita carpon angling asih teh anu tadina disangka mayit tuluy teu ngaku urang mah da lain mayit cenah kitu nya tuluy pas balik deui ka imahna kalah ka disangka jurig. Tah ku aya aparat desa anu mere jalan tengah atanapi ngungkulan masalahna yen nyebutkeun yen Cep Darman teh sanes jurig tapi ngalaman mati suri. Tah eta anu dipelajari ku urang dina lawungan kahiji ngabahas ngeunaan pengertian carpon, ciri-ciri carpon sareng urang nganalisis eusi salah sahiji carita pondok anu judulna Angling Asih. Tah kangge minggu ayeuna ieu urang tinggal kompetensi dasar anu bakal ku urang dibahas dina minggu ieu. Katinggal presentasina teh? Aya? Ada Pak, aya Pak. Ada. Oke. Nuhun. Iya, Pak. Ya, nuhun. Iya, Pak. Ya, nuhun. Saya anu minggu kamari nya, minggu kamari orang analisis si struktur jeung aspek kabahasaan carita pondok. Tah, minggu kamari mah urang ngan saukur nepi ka nganalisis eusi carita pondok dengan benar. Tah jadi orang salarosna atos nyumponan karena indeks kompetensina pencapaian kompetensina terus mencukupi. Tah nu kaduana tah ieu nu urang ayeuna peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik carpon dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah. Tah jadi orang dina minggu ayeuna bakal ngabahas ngeunaan analisis unsur intrinsik carpon. Tapi sataacan kana nganalisis orang pedar heula naon wae sih unsur intrinsik carpon teh. Tah kanggo minggu payun mah orang bakal ngabahas ngeunaan cara nulis carita pondok. Nah, ieu anu bakal dibahas ku urang di beureuman peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik carita pondok dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Eta kompetensi dasar sareng IPK anu bakal dicangking ku urang. Terus tujuan pembelajaran kanggo minggu ayeuna naon? Saatos pembelajaran sarengsena pembelajaran peserta didik mampu nganalisis unsur intrinsik carpon kalayan bener. Ieu tujuan pembelajaran urang kanggo minggu ayeuna. Lajeng tah ieu anu bakal dibahas ku urang. Unsur-unsur intrinsik carita pondok. Naon wae sih anu kalebet kana unsur carita pondok? Nah, nu kahiji aya tema, anu kadua aya nu disebut palaku, anu katilu aya nu disebut galur, anu kaopat aya nu disebut latar atanapi kasang tukang, anu kalimana aya nu disebut puseur sawangan atanapi point of view, anu kagenep aya anu disebut amanat. Naon ari tema? Tema teh nyaeta
pokok galeh carita anu ngajiwaan carita ti awal nepikeun ka akhir. Biasana tema-tema anu dicokot atanapi diangge ku pangarang dina carpon basa Sunda ngawengku sababaraha tema inti. Nu kahiji misal aya tema sosial, aya tema agama, aya tema ekonomi, sareng hiji deui aya tema ngeunaan atanapi nu ngabahas masalah politik. Anu sosial biasana ieu sering diangge ku pangarang-pangarang urang. Komo pangarang ngora. Naon contona anu sosial? Aya dilebetna teh masalah percintaan di dinya. Dina tema cinta oge pan henteu ngan saukur naon teh namina teh? Ngalain ngan saukur masalah kasmaran. Tapi salian ti eta aya oge ngeunaan carita anu ngeunaan masalah putus, masalah naon teh? CLBK pami dinu bahasa Indonesia mah anu cinta lama berselang kembali teh ya. Tuluy aya anu cinta nu bertepuk sebelah tangan jeung sajabana. Tah ieu biasana tema-tema anu sering dibaca ku urang atanapi ku barudak remaja. Nah, kan hidup sadayana masih kena di usia nanggung, dewasa teu acan, disebut budak leutik, da geus gede kitu nya. Biasana tema-tema anu menarik atanapi ngirut ati kanggo dibaca teh nyaeta masalah eta. Masalah cinta, nah eta cinta ngeunaan kasmaran, nah eta cinta ngeunaan putus, CLBK, cinta bertepuk sebelah tangan jeung sajabana. Tuluy masalah sosial, tah nu kamari dina angling asih eta masalahna masalah sosial. Saleresna carpon asih teh pami ditinggal ti nu latar mah eta aya di tempat anu henteu sae kangge urang. Tempat-tempat anu patukang tonggong sareng norma-norma kesopanan jeung sajabana. Lajeng saatos ngabahas tema urang lebet kana masalah palaku. Aya unsur intrinsik nu kadua nyaeta palaku. Palaku teh nyaeta jalma atawa tokoh-tokoh anu ngalalakon dina carita. Aya palaku utama, aya palaku tambahan. Masing-masing palaku ge miboga sifat atanapi karakter sorangan. Nah, dumasar kana pasifatan, palaku dibagi jadi 3 bagian. Aya anu disebut protagonis, aya anu disebut antagonis, anu katiluna aya anu disebut tritagonis. Teras tadi disabit-sabit aya palaku utama, aya palaku tambahan. Eta dibagi dumasar naon? Eta mah dibagi dumasar kana kalungguhan, kedudukan si tokoh. Aya tokoh atanapi palaku utama ieu nu jadi inti caritana, aya palaku tambahan. Tah, tambahan palaku tambahan teh kanggo ngeuyeban atanapi ngadukung palaku utama. Tah, urang lajengkeun deui. Kana palaku dumasar kana karakteristik. Tadi tos disebatkeun palaku jenis dumasar kana karakteristik teh aya 3, aya protagonis anu biasana tokohna teh bager, salian ti bager biasana oge lamun dina carita-carita anu umum gitunya di urang salian ti bager teh bakal si tokohna teh ngalaman kasedih, katunggara, teras osok dibuli atanapi disiksa meureunannya. Tuluy anu kaduana aya antagonis. Antagonis mah dasar sifatna teh jahat. Tapi di carita-carita di urang mah si tokoh antagonis teh biasana di awalna
beunghar, tuluy hirupna senang jeung sajabana. Tapi kaditu namanya bakal eleh nu ngaranna antagonis teh. Nu katiluna tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis mah ieu penengah di antara tokoh protagonis jeung antagonis. Contoh, lamun misalkan ninggal kana carita pondok Angling Asih, aya nu lebet kana protagonis teu aya. Cep Darman teh, Cep Darman eta lebet kana protagonis. Antagonisna aya teu, antagonisna aya. Antagonisna mah henteu naon teh, teu nyoko kana hiji tokoh, tapi aya sababaraha urang, aya wanoja kitunya teu disebatkeun namina saha, tuluy aya sababaraha tokoh anu disebatkeun namina. Lebet kana kriteria antagonis. Ditinggalna tinu naon? Ditinggalna tina cara nyarita dina eta carpon. Aya pan anu naon teh dinu carponna teh nyebatkeun cenah mayit mah tong sok loba gaya, sok geura naek kanu pasaran. Tong make ke pasaran, make dokar weh cenah kitu pan aya nu kararitu anu siga ngajejeleh kitu nya. Sinis jeung sajabana. Tuluy aya tritagonis penengah eta aya sababaraha aparat desa anu jadi penengah anu pang nama anu ngabejaan si Cep Darman teh sanes jurig, tapi Cep Darman teh ngalaman mati suri. Lajeng aya nu disebut galur. Galur teh jalana carita atawa runtuyan jalana carita. Di urang aya 3 macem galur utama. Lajeng anu terakhir dina unsur intrinsik teh aya nu disebut amanat. Naon atuh ari amanat? Amanat teh nyaeta pesen atanapi piwejang atanapi piwuruk anu hayang ditepikeun ngaliwatan carita kanu maca. Tah eta meureunnan anu bahasan inti dina pertemuan nu ayeuna. Bilih aya anu bade naros mangga dihaturanan. Oke, Arin, mangga Arin bade naros naon? Ari unsur intrinsik Ya, sok. intrinsik carpon teh sami henteu sareng unsur intrinsik novel bedana. Ya. Oke. Saur Arin naon bentenna, naon bedana unsur intrinsik anu aya dina carpon sareng unsur intrinsik anu aya dina novel. Saleresna unsur intrinsik carpon jeung novel teh sami eta-eta keneh. Naon wae nyaeta aya tema, aya amanat, aya galur, aya palaku, aya puseur sawangan, tuluy aya latar atanapi kasang tukang, teu benten jauh. Jadi intina mah sami unsur intrinsik anu aya dina carpon jeung dina novel. Naon bedana? Tah bedana dina lamun urang ngarang carpon. Tah lamun dina ngarang carpon mah dina nangtukeun palaku pasti benten sareng novel. Naon bentenna? Dina jumlah. Jumlah palaku dina novel jeung jumlah palaku dina carpon bentenna jauh pisan. Carpon mah kawatesanan. Pami telepat minggu kamari kantos dibahas palaku dina carpon mah maksimal aya 4. Teu tiasa langkungnya
tapi aya sababaraha carpon anu langkung. Tah langkung oge ngan saliwat-saliwat siga anu dina angling asih ngan nyarita sakali tuluy teu aya deui kitu nya. Tah teras nu kaduana dina masalah galur. Tah dina masalah galur mah dinu carpon galurna atanapi pas kanu konflik teh ngan aya hiji. Tah lamun dina novel mah ngaran cabang. Tinu galur hiji teh bisa jadi dua. Kamana kaditu ka dieu. Jadi intina aya dua perbedaan kahiji dina nangtukeun palaku anu carpon mah kawatesanan, novel mah henteu. Teras dina galur, dinu galur carpon mah teu ngaran cabang, ari dina novel mah ngaran cabang. Kitu Arin mudah-mudahan teu puas tapi bilih aya rerencanganna anu masihan pendapat mangga teu sawios. Gitu. Saya urang lajeng karena diajar nganalisis unsur intrinsik carpon. Nah, ku Bapak tos dikirimnya dina WA grup carponna aya carpon anu judulna cukul, mangga dibahas naon wae unsur intrinsikna. Naon wae unsur intrinsik teh berarti temana naon, tuluy palakuna saha wae, dilajengkeun kana galurna kumaha, teras saatos eta puseur sawangan nu dianggen anu mana, lajeng naon teh amanatna kumaha. Supados gampil diskusina urang kan WA grup nya, dina WA grup urang diskusi ngangge VN. Mangga bade ngetik mangga. Tah kumargi maca mah atos berarti urang kantun nangtukeun saha wae palaku jeung sajabana. Saatos eta engke meureunnan ku Bapak bakal dipasih kolom atanapi tabel anu kedah dieusian ku urang ngeusian unsur-unsur intrinsik carpon cukul. Contona kasang tukang carita khususna dina suasana latar suasanana teh aya dina kabingung. Kabingung. Bingung kunaon? Sabab si tokoh bingung antara rek malikeun duit anu leuwih atawa moal. Ta salah sahiji contoh analisis unsur intrinsik carpon anu bakal dipidamel ku urang dinten ayeuna. Urang tilu we heula. Tema, palaku, sareng kasang tukang. Urang eta we heula nu dibahas nangke galur, teras puseur sawangan, sareng amanat engke dikerjakeunna di bumi. Sok Arin, kira-kira tema tina carpon cukul teh naon ya? Masalah naon? Masalah nawe heula nu tadi. Nah, lebet kana masalah agama atanapi masalah sosial? Masalah sosial, Pak. Masalah sosial. Oke. Masalah sosial. Oke, Lulu, mangga Lulu. Salah sahiji tokohna teh cukul, bapak petugas sareng bapak pari. Aya cukul cenah kahiji, tuluy aya petugas loketnya pami telepat mah. Petugas panu make baju safari. Nah, jadi aya tilunya palakuna, aya cukul, aya petugas loket gitu. Petugas loket penjaga karcis anu masihan artos, tuluy aya bapak nu make baju safari aya tilu.
aya deui teu kinten-kinten. Pak Kirang misal aya opat ieu mah tokohna teh salaresna mah. Aya. Oke, Winnie pilarian tempatna di mana wae. Teras Aas pilarian waktuna di mana wae. Pami telepat dina carpon cukul teh salianti Bapak nu make baju safari aya petugas pimpinanna. Aya pimpinan. Pimpinan petugas. Terus aya tadinya. Aya Pak RT, Pak. Nah, iya. Pak RT. Pak RT. Pak RT teh anu ngabagikeun surat kasih cukul. Ya, terus jadi aya 5 palaku nu kahiji aya cukul, aya petugas loket, aya bapak nu make baju safari, aya pimpinan petugas, lajeng aya Pak RT. Nah, eta palaku nu aya dina carpon cukul. Winnie tos kapendak tempatna di mana wae? Bisi Arin bade ngajawab deui mangga, bisi Lulu bade ngajawab deui sae. Anu kahiji di kantor pos, Pak. Oh, tempatnya tempat kantor pos. Kantor pos. Nu kaduana di mana? Di Bumi Cukul, Pak. Aya di Bumi Cukul, iya. Pertama mah di Bumi Cukul. Sareng nu kaduana di kantor pos. Ya, di Bumi Cukul di kantor pos. Nah, pami aya anu inget mah atanapi bilih kaliwat aya tempat masih kene disaboderen kantor pos di tukang tangkuah. Naon ari tukang tangkuah? Tukang tangkuah teh nyaeta tukang kupat. Bisi naon teh bingung Pak tangkuah teh naon sami keneh sareng kupat. Dina lajeng waktuna iraha nya. Waktu misalnya si cukul nyokot duit teh jam sabaraha kira-kira nah peuting gitu. Jam 8 peuting asa moal mungkin cek Bapak mah. Jam 8 peuting kantor pos kan mukana ngan nepi ka sore. Tara dugi ka wengi. Enjing tabuh 8, Pak. Oke. Saurna waktuna enjing tabuh 8. Tabuh 8. Oke. Terus saya tah jawaban teh. Jadi sementara orang atos nganalisis 3 unsur intrinsik dina carpon cukul. Anu kahiji saur Arin tema nate nyaeta masalah sosial. Lamun tiasa dijabarkeun, tiasa diperluas masalah sosialna naon? Masalah sosial nate cukul narima duit leuwih teuing ti petugas tuluy hayang malikeun duitna. Eta temana. Palakuna aya 4, aya 5 cenah. Aya cukul sorangan. Cukul teh berarti salianti ngaran tokoh dijadikeun oge judul carponna. Aya cukul, aya petugas loket, aya bapak nu make baju safari, tuluy aya pimpinan si petugas loket. Lah nu kalimana aya Pak RT. Oke, ku hidup pilarian deui.
sifat cukul kumaha, sifat petugas loket kumaha, bapak nu make baju safari kumaha, pimpinan petugas kumaha, Pak RT kumaha. Ke pilarian deui sifatna kumaha. Lajeng urang ge tos tiasa maluruh atanapi nganalisis kasang tukang atanapi latar anu aya dina carita. Tempatna nu kahiji nyaeta di Bumi Cukul. Nah, bet di Bumi Cukul apaan si Pak RT masihan surat panggilan ka Cukul kanggo enjing nyandak artos. Nu kadua kantor pos. Tuluy anu katiluna di tukang tangkoah. Suasanana naon? Suasanana nyaeta bingung. Eta cara nganalisis unsur intrinsik. Oke, dilajengkeun ku urang di bumi masing-masing. Ke ku bapa dipasihan linkna. Tangke ku Lulu, ku Arini, ku Aas, ku Wini dilajengkeun ngeusianana kan eta mah nembe 3 unsur anu tos dipaluruh engke 3 deui nyaeta galur mangke ku urang pilarian awal caritana kumaha, inti caritana sareng akhir caritana kumaha, tuluy puseur sawangana ngangge anu mana eta mah tos katebak pisan si pangarang ngangge nu mana, nu terakhirna amanatna naon. Lulu tiasa nyebatkeun dinten ieu urang ngabahas ngeunaan naon? Atawa Arin? Dinten ayeuna teh Pak ngabahas unsur intrinsik dina novel. Anu dina salah sahijina Leres novel? Kela, leres novel? carpon Pak. Tema unsur intrinsik dina carpon Pak. Nah, unsur intrinsik dina carpon naon wae? Galur, Aya galur. Lajeng? Aya nu tesa tadi tos disebatkeun ku Lulu aya 2 cenah. Nembe 2 aya tema sareng galur. Aya nu tesa nyebatkeun deui. Kumarin? Tema, palaku, Mohon. Palaku, latar, puseur sawangan, sareng latar. amanat, Pak. Nah, jadi orang ngabahas ngeunaan unsur-unsur intrinsik anu aya dina carpon. Nu kahiji aya tema, aya palaku, aya galur, aya amanat, aya puseur sawangan sareng latarnya, latar ya jadi genep. Kanggo minggu ayeuna mah atos heula kang dugi ka dieu engke kerjakeun LKPD ke ku bapa dikirim linkna jadi urang ke ngeusian scramble word ke urang ngagarisan kira-kira aya kata naon we anu tersembunyi di dinya ke hasilna di screenshot dikirimkeun kana WA group. Hatur nuhun tepang deui minggu payun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hatur nuhun sadayana tepang deui minggu payun ya. Mangga tiasa salib dina meeting.